Assalamualaikum hidup sadayana. Ayeuna waktosna arurang diajar bahasa Sunda. Minggon kamari arurang tos diajar ngeunaan tanda kekenteng. Cobi aya nu masih emut naon ari tanda kekenteng teh? Nya tanda kekenteng nyaeta tanda anu dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan. Atanapi pamidina bahasa Indonesia mah tanda kekenteng teh nyaeta tanda kutip. Tah ayeuna urang lajengkeun materi ngeunaan kecap saharti. Satu acan dikawitan hayu urang sasarengan macakeun bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Naon ari kecap saharti teh? Kecap saharti nyaeta kecap anu sarua hartina jeung kecap nu sejena. Tah pamidina bahasa Indonesia mah kecap saharti teh disebut sinonim atau persamaan kata. Di dieu ibu gaduh contohnya gaduh contoh kecap saharti. Pek hidup di bumi perhatoskeun cing tengetnya. Kangge contoh nu kahiji nyaeta kecap ulin sama dengan ameng. Pami didamel kana kalimah nyaeta sapertos kieu. Mah kenging henteu ade ameng karerencangan. Nu kaduana mah kenging henteu ade ulin karerencangan. Tah kecap ulin sareng kecap ameng teh hartosna sarua nya. Kecap ameng mangrupa lemesna tina kecap ulin. Tah kangge contoh nu kadua nyaeta diuk sama dengan calik. Pami didamel kana kalimah nyaeta sapertos kieu. Kuring diuk dina kursi. Abdi calik dina kursi. Tah kecap calik teh mangrupa kecap lemes tina kecap diuk. Kahartosnya ta ayeuna pek dibuka deui bukuna halaman 42 sareng 43. Hayu urang sasarengan kerjakeun soal nu aya dina buku. Atos disiapkeunnya buku sareng alat tulisna. Mohon pami atos urang lajengkeun ka nomor 2. Tadi nomor hiji ku ibu ditos dicontohan. Kecap diuk teh hartosna sami sareng calik. Ayeuna nomor 2. Nangtung. Kinten-kinten kecap nu saharti sareng kecap nangtung naonnya? Leres. Tatih. Kecap nangtung teh hartosna sami sareng tatih. Sok diseratnya. Pamidina bahasa Indonesia mah nangtung teh hartosna berdiri. Atos diserat. Pami atos ayeuna urang eusian kalimah nu aya di handapna. Tah kalimah nu kahiji nyaeta didin nangtung deket panto. Anu kaduana berarti bapa tatih caket panto. Ayeuna nomor 3. Indit. Aya kecap indit. Kecap indit hartosna sami sareng mios. Atanapi angkatnya pamidina bahasa Indonesia mah berangkat. Kalimahna isuk-isuk kuring indit ka sakola. Kalimah nu kadua enjing-enjing abdi mios ka sakola. Janten kecap indit teh hartosna sami sareng mios. Sok diseratnya. Atos pami atos ayeuna lajeng ka nomor 4. Aya kecap balik. Kecap balik hartosna sami sareng uih atanapi mulang. Uih atau mulang. Kalimahna tabuh 12 kuring balik ti sakola. Kalimah nu kadua tabuh 12 abdi uih ti sakola. Lajeng ka nomor 5 aya kecap
Sare. Sare teh hartosna sami sareng mondok atanapi kulem. Mondok teh bobonya hartosna. Pami didamel kanu kalimah janten kuring sare di kamar hareup. Nu kaduana abdi mondok di kamar payun. Janten eusina mondok. Lajeng kanu kagenep aya kecap dahar. Kecap dahar hartosna sami sareng neda. Neda atanapi tuangnya. Ayeuna kalimahna waktu nepi ka imah tuluy kuring dahar. Kalimah nu kadua waktos dugi karorompok teras abdi neda. Ya, sok dieusian bukuna. Pami atos ayeuna lajeng ka nomor 7. Aya kecap meuli. Meuli teh hartosna sami sareng meser atanapi ngagaleuh. Kalimahna wawan meuli buku ti Palasari. Nu kadua abdi oge meser buku ti Palasari. Lajeng ka nomor 8 aya kecap ngajual. Kecap ngajual hartosna sami sareng ngical. Kalimahna Wiwin ngajual koran urut. Nu kadua Pabudi ngical koran tilas. Nomor 8 aya kecap nulis. Kecap nulis teh hartosna sami sareng nyerat. Nyerat. Kalimahna kuring nulis dina bangku. Kalimah nu kadua bu guru oge nyerat dina bangku. Diserat sok. Pami atos ayeuna lajeng ka nomor terakhir aya kecap nginum. Kecap nginum hartosna sami sareng eueut. Eueut. Kalimahna kuring nginum make gelas. Nu kadua abdi eueut nganggo gelas. Tah nu nembe kurang disebatkeun hiji-hijina teh mangrupa contoh tina kecap sahartinya. Tong hilap buku paketna dieusian. Tak kedah dikempelkeun deui ka ibu ku margi atos dieusian sasarangan eusina. Tapanginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ieu ku ibu dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.